Allahumma sholli ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa qala ajamakhsariyu wa qala sareng parantos ngadawuh saha ajamakhsariyu Syekh Jamakhsari radhiyallahu anhu. Dadawahna awaluhu min waqtil hasri. Awaluhu ari mimitina poe kiamah teh atawa poe akhir. Eta min waqtil hasri timimiti waktuna kumpul. Timimiti waktuna kumpul makhluk. Ilama tepika waktu layatanaha anu teu aya tungtungna eta waktu. Aw ila ayyadkhula atawa tepika asup saha ahlul jannati ahli surga al jannata ka surga. Wa ahlun nari jeung tepika asup saha ahli neraka annaro kana neraka. Wa miqdaru jeung ari ukuranana itu poe akhir teh bin nisbati ku dihubungkeun ilal kufari ka pirang-pirang jalma kafir eta khamsuna 50 naon alfasanatin 1000 tahun. Fangna ukuranana dihubungkeun ka jalma kafir 50.000 tahun lisiddati ahwalihi karena banget pirang-pirang pakewuhna itu poe akhir poe kiamah. Wa huwa jeung ari eta ukuran poe kiamah teh eta akhaffu leuwih enteng leuwih hampang min sholatin maktubatin tibatan sholat anu diwajibkeun di dunia di alam dunia bin nisbati ku dihubungkeun ilal mukmini ka jalma mukmin as-sholihi anu saleh eta mukmin. Waya tawassatu jeung pertengahan jeung tegasna sedeng eta ukuran lilahna poe kiamah ala usatil mukminina ka pirang-pirang jalma anu doraka ti golongan jalma anu iman kabeh. Wakila jeung diucapkeun naon nu diucapkeun teh nyaeta yaumul kiamati ari poe kiamah. Tapi di eta yaumul kiamati ari poe kiamah. Ari poe kiamah di itu jalma anu
khamsuna 50 nonotinan tempat kullu mautinin ari saban-saban hiji tempat eta alfusanatin eta alfusanatin 1000 tahun. Nas'alu nyuhunkeun abdi sadaya Allah aku Gusti Allah Ta'ala halna mahalur Gusti Allah nyuhunkeunana ayu khafifahu muga-muga ngentengkeun Gusti Allah kana itu poe kiamah alaina kajisim abdi sadaya bimanihi kalawan nugraha Gusti Allah wa fadli sareng kurnia Gusti Allah. Hakau parantos nyarioskeun kana eta kaol saha as-Suhaimi Syekh Suhaimi wal Mufasani sareng Syekh Fasani radhiyallahu taala anhuma. Masih keneh nerangkeun rukun iman anu ka-5 teh nyaeta ngeunaan imankeun percaya ngayakinkeun ngabenerkeun kana terjadina kiamah kana ayana poe akhir poe kiamah jeung sakabeh nyaeta kajadian-kajadian peristiwa-peristiwa anu bakal terjadi dina poe kiamah. Eta wajib nyimankeunana, eta wajib nyimankeunana. Saterusnya diterangkeun bahwa mimitina nu disebutkeun poe akhir teh ieu nyata berbagai kaul. Menurut Syekh Jamaah Sari radhiyallahu an mimitina terjadi atawa nu disebutkeun poe akhir teh nyaeta ti mimiti waktu dikumpulkeunana sakabeh makhluk ke di alam mahsyar. Ari nu tadi mah ti mimiti dibangkitkeunana dihudangkeunana sakabeh ahli kubur dibangkitkeun dihudangkeun atawa nyata ceuk sapeuih kaot ti mimiti dihudangkeunana mayit di alam kubur karena rek ditanya ku malaikat munkar nakir. Tah di dieu mah saur saja masarima poe akhir teh poe kiamah teh nyaeta mimitina tina waktu dikumpulkeunana sakabeh makhluk di alam mahsyar tah nu disebutkeun poe akhir teh ti mimiti eta disebutkeun kiamah teh tapi ka mana tungtungna tapi ka eueuh tungtungna tapi ka eueuh tungtungna hiji atawa nyaeta aya tungtungna teh mimitina poe kiamah poe akhir teh ti mimiti dikumpulkeunana sakabeh makhluk di alam mahsyar tapi ka diasupkeunana ahli surga diasupkeun ka surgana geus tapi ka ieu poe akhir teh tapi ka dinya tapi ka diasupkeunana ahli surga geus asup ka surga tapi ka diasupkeunana ahli neraka geus asup ka neraka geus we cacap poe akhir teh tapi ka dinya sakumaha ari ukuranana ai lilana ari hubulna poe kiamah poe akhir teh nyaeta lamun dinisbatkeun lamun dihubungkeun ka urang-urang kafir keur urang-urang kafir mah hubulna di poe kiamah teh lilana di poe kiamah di alam mahsyar teh nyaeta 50.000 tahun 50.000 tahun. Naon pangna lila teuing hubul teuing lisidati ahwalihi karana berat kasusah kabingung huru harana poe kiamah keur urang kafir. Jika urang we di mana-mana nunggu hiji perkara tapi nungguanana nyaeta nungguan anu teu geunah
nuan dina kasusah. Urang ge sapoe bari keur aya dina kabingung, keur aya dina kasusah. Sapoe teh asa sawindu cenah cek bobodohan mah. Cing keur aya nu keur senang, sapoe teh asa saja. Keur anu ripuh mah biasa kurang keur loba duit kita. Awak ayeuna cager, duit ayeuna mun teu loba. Dahareun tinggal inumun tinggal ayeuna rot, pakeun tinggal rap gitu. Cik ayeuna sabda asa sakolepat, asa sakolepat, tapi keur susah keur bingung sapoe asa saminggu, sapoe asa saminggu. Ya meureun urang-urang kafir pangna ayeuna mun tama keur manehanana eta poe sapoe teh nyaeta rarasaan 50.000 tahun meureun keur nanangan kasusah kabingung. Jika urang ayeuna we aya keur susah mah keur bingung, aduh asa lila-lila teuing. Atau urang ayeuna peuting keur manggih ka keueung ngadagohan subuh sapeuting teh asa sakumaha tapi aya dipake sare nu tibra aduh asa kaepat ke subuh deui. Tapi lamun urang ayeuna mun teu keur dirongrong kasieun mah sare teu bisa. Ieu ayeuna mun sing paruringkah bulu-bulu sapeuting asa sataun mah. Namun keur kaayaan susah, keur kaayaan bingung, keur kaayaan huru hara. Urang kafir di masar 50.000 tahun di syiddati awqat. Sampai teh hasilna 50.000 tahun. Nah, ta ieu teh nyaeta keur anu senang mana? Nyaeta keur anu senang teh keur jalma mukmin anu saleh teh geuning. Ai keur anu senang mah keur nu geunah. Keur anu senang, keur anu bunga, keur anu genah eta sapoe teh poe kiamah poe akhir teh leuwih cepet daripada salat wajib sawaktu. Pan salat ayeuna mun tama urang teh salat teh meureun 5 menit gitu. Berarti leuwih cepet ibadahna. Beres urusan teh gitu. Da puguh kasusah kabingung teh secepat mungkin lebih cepat daripada sholat wajib keur di dunia. Di dunia orang sholat ayeuna 4 rakaat ngengenganana 5 menit ya, salsena gelah ayeuna mun 7 menitan gitu, 7 menitan. Berarti eta poe akhir teh keur jalma mukmin anu saleh mah leuwih cepet jauh beres urusan gitu. Keur mukmin anu saleh keur jalma mukmin, tapi jalma mukmin anu neraka teu lila teuing rarasaan di dieu teh teu sakedeung teuing, teu lila teuing teu ampleng-amplengan teuing kawas urang kafir asa 50.000 tahun tapi teu tereh teuing. Ta eta keur jalma mukmin tapi anu loba neraka. Menurut ayat namun tang sapali kaul bahwa poe kiamah teh nyaeta 50.000 tempat. Jadi digonjang-ganjing bahwa di masar teh teh nyaeta 50 tempat digonjang-ganjing. Per tempat nyaeta 1000 tahun. Jadi atuh 1000 kali 50.000 tahun. Lain di tempat di setempat pinahkeun ka lain di tempat aya di geunah pinahkeun ka tempat itu pinahkeun ka tempat ieu. Muga-muga urang disalametkeun dientengkeun dina poe kiamah kalawan anugerah kurnia Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tegasna nyaeta aya di poe kiamah teh leuwih cepet daripada salat fardu da teu betah. Lemeureun hayang buru-buru naon, hayang buru-buru tepi ka surga, hayang buru-buru tepi ka surga gitu.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, beres nyaritakeun rukun iman anu kalima. Anu terakhir anu kagenepna rukunna iman teh nyaeta ngimankeun kana papasten. Wabil qadari jeung deui kudu ngimankeun anjeun kana papasten khairihi boh anu alusna papasten teh wasarihi jeung anu gorengna eta papasten eta kudu diyakini kudu dibenerkeun kudu ditekadkeun bahwa rek hade rek goreng erek amis erek pait mangka yakini kurang eta sadayana bijil ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kersani Gusti Allah Subhanahu wa taala, kepastian ti Gusti Allah, ketetapan ti Gusti Allah taala. Qala farantos ngadawu sa'al Fasaniyu Syekh Fasani radhiyallahu anhu. Dawahan tenanana wa ma'nal imani jeung ari hartina imankeun bihi kana papasten nyaeta kieu hartina imankeun kana papasten teh anta takida nyaeta kudu nekankeun anjeun annallaha kana sanyana Gusti Allah taala halna maha luhur Gusti Allah eta qadaro geus mastikeun Gusti Allah al khairo kana hade wasarro jeung kana goreng qabla khalqil khalqi sameme ngadamel makhluk. Jadi hade jeung goreng teh geus diciptakeun geus didamel ku Gusti Allah geus ditetapkeun ku Gusti Allah meme nyiptakeun sakabeh makhluk. Jadi geus aya aturan lain kieu lain ayeuna nyieun heula makhluk tuluy Allah nyieun takdir gitulah memeh nyieun makhlukna Allah nyaeta ngadamel takdir heula ngadamel ketentuan heula ngadamel kepastian heula. Hiji eta jadi atuh mau bisa naon mau aya bisa diungkit-ungkit mau bisa aya nu tarubah-rubah mau bisa ditawar-tawar memang geus ngadieun ayeuna ketetapanana takdirna. Anu kaduana nyaeta nu wajib ku urang ditekadkeun wa anna jami'al kainati jeung sanyana sakabeh pirang-pirang anu aya. Jadi kainat teh nyaeta sakabeh makhluk anu aya sakabeh anu wujud sakabeh kaayaan eta teh biqada illahi atas ketentuan ti Gusti Allah wa qadari sareng nyaeta kepastian ti Gusti Allah taala. Jadi sakabeh anu aya ieu makhluk telah uteuk tongo walang taga godong bong gorongan roh pati jiwa raga godong bong gorongan kabehanana oge eueuh anu sifatna kebenaran jeung deui eueuh anu sifatna pagawean makhluk eueuh anu sifatna kahayang makhluk wajib ayeuna mun tadi tekadkeun ku urang kainat sakabeh anu aya sakabeh makhluk nu tadi teh utuk tongo walang taga eta teh jadina ayana gerakna ngomongna terus sakabeh ayeuna mun mah aktivitas-aktivitasna sakabeh ayeuna mun mah pagawean-pagaweanna eueuh anu kaluar tina nyaeta ketetapan Gusti Allah jeung tina kepastian geus diatur.
geus diatur wa huwa muridun laha jeung Allah ngerasakeun nyaeta kana sakabeh kaayaan makhluk-makhluk nu fakir nu miskin teu anu beunghar anu kokoro tuluy aya namun tamah anu kasep anu goreng patut anu geulis anu goreng patut awewe lalaki gitu jadi menak jadi cacah jadi pejabat jadi rakyat jadi ajengan jadi aya namun tanu awam kabehanana geus ditetepkeun ku Gusti Allah oge sekaligus dikeresakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala wa yafi itiqadun jajimun bidzalik jeung nyaeta cukup nekadkeun anu pasti nu ulah mang-mang deui nu ulah ragu-ragu deui nyaeta bidzalika kana yen sanyana sakabeh anu wujud eta tos tetapkeun ku Gusti Allah geus dipastikeun ku Gusti Allah anu mana ulah ragu-ragu di min ghairi nasbi burhanin teu kudu make dalil teu kudu make ngasongkeun dalil naon dalilna make ayeuna mun tama urang make kieu geus dikeresakeun ku Gusti Allah geus takdir we ti Gusti Allah geus ditetepkeun ku Gusti mana dalilna pangna maneh geus dikeresakeun ku Gusti Allah teu kudu make dalil teu kudu make aya namun ka dalil Quran teu kudu make ngadalil eta mah geus kieu we kersaning ti ditu kersaning Gusti Allah takdir ti Gusti Allah ketetapan ti Gusti Allah min ghairi nasbi teu kudu aya ngasongkeun dalil teu kudu ngasongkeun dalil. Nah didinya sing tenang urang sing ridho urang apapun keayaan ayeuna mun tama urang boh dina sagala boh ayeuna mun tama dina urusan rezeki gitu boh dina urusan pangkat jabatan boh dina urusan pengaruh boh dina urusan wibawa boh dina urusan ilmu gitu boh dina urusan dunia gitu na urusan ayeuna urusan dunia sakitu ubarna teh jadi ubar paranti ayeuna mun tama ngimankeun kana qadar nyaeta kudu langsung ku urang dilahirkeun dimunculkeun kesadaran kayaknya apapun usaha tah ngengenganana nyata puncakna ka dieu kembalina. Jadi di mana-mana ayeuna mun tama ikhtiar urang kasab urang mun hasil teh ulah boga rasa bahwa eta teh meunang urang pangna eta teh nyaeta bahwa eta teh ku urang lain apa ti ditu geus ayeuna mun tama ditakdirkeunana ditetepkeunana ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi meureun syukur gitu. Syukur alhamdulillah. Geus kitu urang papangih jeung kegagalan oge ayeuna mun tama ulah make jeung tudang-tuding ku si itu ku si eta buru-buru we sadar ka dieu. Sadar kana qadar kitu. Nggak saya namun tama cager nggak saya cager jadi mual aya istilah ngararudat mual aya rarungsing mual jelema anu boga kesadaran anu penuh nyaeta karena qadar ti Allah Subhanahu wa taala sagala kaayaan mulai ayam yang pusing ya hari ayeuna mun teu keheula saeutik ya manusiawi gitu aya pohon. Nah, jadi mau ayah jadi anak tepika lah lamun tema lamun dendam tema dendam kasumat ayah namun tema lamun balik kurang kadieu ketika orang ayah namun tema ayah hal-hal ayah
kejadian apakah aya di keluarga orang di lingkungan orang anu orang di dinya nyata henteu panuju ayeuna mun tamati orang can balik ka dieu moal cager nyawa ka seseorang amok ka seseorang benci ka seseorang atawa ayeuna mun tama urang keuheul ayeuna mun tama ka keluarga keuheul ka anak keuheul ka pamajikan keuheul kanu jadi salaki can dimunculkeun ieu mah teu acan aya kasadaran ieu mah moal cager moal aduh aing mah kitu moal da kain sadar moal gerasa ayeuna mun tama balikeun ka nya atuh da kahayang teh ayeuna mun tama kadang-kadang sarua jeung takdir kadang-kadang ayeuna bertolak belakang kahayang teh kadang-kadang kamung oge kadang-kadang sarua jeung takdir kadang-kadang teu akur jeung takdir sok lamun urang ayeuna mun teu ditanya nya aya urang ayeuna hayang beunghar hayang fakir hayang beunghar geuning ayeuna mun teu beunghar sararean teu ai hayangna sararea teu ai hayangna sararea ai nu beungharna sararean teu tuh ada hayangnya ari fakir mau terus ayeuna mun tama ayeuna fakir aya atawa loba padahal sararea mu ari bodoh hayang atau mu bodoh tapi kenyataanna pinter sarean teu padahal bodoh teh ara rembung sarea oge gitu kawas ayeuna mun tama urang boga ilmu we sararea pada hayang boga ilmu sararea tapi boga ilmu kabeh teu gitu aya nu bodohna gitu tuh jadi urang ayeuna mun tama ari kahayang mah nyeta kanu alus-alus teu meunang hayang kanu goreng hayang boga ilmu mung bodoh hayang urang ayeuna mun teu beunghar mung ayeuna fakir hayang urang cager mung geuring gitu hayang urang sukses mung ayeuna gagal gitu gitu ngan engke sing inget di ujung-ujungna nya eta teh henteu mesti akur jeung kahayang urang takdir teh kadang-kadang cocok jeung takdir Gusti Allah kadang-kadang teu cocok jadi kudu nyaeta cepet-cepet urang nyaeta nyadarkeun diri urang kayakinan urang kudu kawas kolot baheula jadi cager harita keneh di mana-mana ayeuna mun terima si anu di anu si anu musingkeun maneh ayeuna heueuh da lain kahayang urang jawabna teh kitu heueuh da lain kahayang urang tegasna aya nu ngarasakeun aya anu nyaeta netepkeun aya anu mastikeun anu qadar teh anu ngadamel takdir yakni Gusti Allah Subhanahu wa taala gede ya tetanagana teh urang iman kana qadar teh gede sok urang ayeuna mun tama urang hirup ayeuna mun tama hayang senang atawa hayang bingung urang ayeuna mun tama hayang ayeuna mun tama susah atau hayang senang di mana-mana hayang senang gitu buru-buru ya balik gitu yes. Nah, usaha deui gitu ikhtiar deui kasab deui atuh teh hayang we ya mun diungkit-ungkit we ka masa-masa belakangan masa-masa katukang ayo diungkit aing mah euy geus anu ketinggalan naon ayeuna mun tama takdir anu goreng anu syar di dieu takdir anu goreng omean mun urang takdirna teh ningang ayeuna mun teh dibobolokot ku dosa ka tukang teh gitu geus yakin eta takdir teh Allah ayeuna kumaha omean ayeuna taubatan gitu oh takdir ka tukang teh urang teh ayeuna mun teh meningang di kabodohan takdir
Geus narima ayeuna takdir kabodohan. Ayeuna cek paribahasa mah tidak ada kata terlambat sebelum kiamat. Jadi lamun orang ayeuna mun tina qadar tina takdir anu goreng teu naon erek urang usah urang kasar, tidak ada terlambat sebelum kiamat gitu. Nah, datang kiamat masih kena ayeuna minta aya waktu. Kabodohan ayeuna mun masuk sina jadi nyaho. Tuluy ayeuna mun tambah dosa-dosa sok ayeuna mun masih bagur ayeuna gitu. Tuluy ayeuna mun tambah kakurangan leha-leha dina ayeuna ibadah pek ayeuna geura getol ayeuna datang kiamat. Bisa ayeuna mun tambah aya keneh kesempatan geus anu katukang mah tobatan omean gitu. Saterusna waqala sareng parantos ngadosa as-sayyidu Abdullah al-Marghani. Sayyid Abdullah al-Marghani radhiyallahu an dawuhanana wal imanu jeung ari ngimankeun bil qadari kana papasten huwa ari ngimankeun kana papasten teh nyaeta at-tasdiqu ngabenerkeun kumaha bi anna makana sanyana perkara kana nugeus wujud nugeus buktinya nugeus kaliwat wa ma yakunu jeung perkara-perkara anu bakal kasorang nugeus kaliwat jeung nu bakal kasorang. Ingat yakini bitakdiri man eta teh kabehanan oge atas kepastian zat yang kulo anu ngadawuh eta zat lisyai kana sesuatu kun fayakun kabehanan oge eta takdir Gusti Allah. Buah anu geus kaliwat katukang buah anu eta ieu dek ayeuna mun tama ku urang dipaju nu geus kaliwat jeung anu dek dipaju kabeh eta ditakdirkeun dipastikeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Khairan rek hadena rek suksesna rek mulyana tuh au saron atawa gorengna erek kagagalanana erek kahinaanana naf'an rek kemanfaatanana au durron atawa bahayana huluwan erek amisna erek ngeunahna au durron atawa pahitna tegeunahna kabehanana eta geus ditakdirkeun geus dipastikeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kade ulah ayeuna mun tamah urah kawas ayeuna mun tamah naon urang qadariyah kumaha segala geus takdir Allah. Ada geus takdir Allah. Tegas nama naon teu kudu usaha, teu kudu ayeuna mun teu urang capek-capek, teu kudu toh-tohan. Aliran qadariyah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu syai'in ari sakabeh perkara biqada'in wa qadarin eta kabehanana oge nyaeta geus ditetapkeun ku Gusti Allah jeung geus dipastikeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tuh hatta aju wal qaisu sehingga ayeuna kelemahan orang ketidakmampuan boh kecerdasan ayeuna mun tama urang mun keur ahli ilmu kitu mun keur ahli ilmu urang teh sagala ayeuna teu nyaho sagala ayeuna pohoan jeung belet kitu tah eta ayeuna mun tama kabodohan eta ayeuna mun tama kelemahan eta teh nyaeta takdir ti Gusti Allah ketetapan
ketetapan ti Gusti Allah. Nya kitu dia aya jelema cerdas. Boh cerdas wah ayeuna belet eta oge nyaeta duanana sami qadar Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya mah aya namun tambahnya kabehana oge hiji aya namun tama urang geus aya iman, kadua urang geus aya nyaho kabodohan bisa jelema aya namun tama naon ngambil manfaat tina takdir dikeresakeun jadi jelema bodoh. Jadi ngamanfaatkeun takdir ti Allah anu takdir eta aya dina takdir ayeuna goreng bisa jadi alus. Gerapek aya namun tama urang dalam urang ayeuna paliter mun urang cerdas ada moal kararieu moal daratang ngaraji. Jadi eta aya namun tama hikmah tina takdir Gusti Allah Subhanahu wa taala maparin ayeuna ka urang naon. Baik gerasa sok eueuh. Quran di dieu, hadis di dieu, wah smolotok tafsir di dieu. Teu ayeuna kira-kira ngelol ka dieu mah. Paling dia ayeuna mun tandangan murid nyangan masa gitu, geus nyangan masa naon? Aing gitu. Teu teh pan ayeuna mun ngamangpangkeun takdir ti Gusti Allah anu mana takdir eta teh takdir kan bisa jadi alus. Aing bisa ngolah lama. Oh, berarti ya aing kudu getol ngaji deh. Lamun anu bodoh udah abdi rumaos jalmi beungeut. Abdi mah rumaos jalmi bodoh ngajedog eta. Jadi eta mah aya namun tamono tidak ada upaya, tidak ada berusaha, tidak ada ikhtiar, eta nu cilaka mah. Eta aya namun cilaka mah. Tuluy aya namun talamun urang ketika aya namun tadi takdirkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan aya namun terjadi jelema kokor aya namun tama mangka geus aya namun tadi terangkeun pan kahebatan jalma fakir anu iman, jalma aya namun tama fakir anu iman. Engke ketika aya namun tama jalma anu fakir anu iman anu bager tuluy dibandingkeun jeung jelema anu iman anu bager ngan bari beunghar. Engke asup ka surgana teh selisihna teh 500 tahun. Jadi diheulakeun heula nu fakir gitu. Diheulakeun heula nu fakir. Para nabi Kangjeng Nabi Sulaiman alaihissalam di jajaran para nabi nyata lebet ka surga pangpangkerna karena dipaparin ku Allah kerajaan mendunia kabungharan. Eta teh ulah dikira bahwa Kangjeng Nabi Sulaiman alaihissalam teh hoyong beunghar teh alim. Kan ku Allah bade didamel figur, bade damel contoh keur umat gitu. Anu mana aya namun utama contoh mah figur mah kudu aya di para nabi. Ulah dikira bahwa eta kahoyong gitu kan jadi Sulaiman teh. Hoyongna aim gitu. Ngan ka Allah wayahna nyaeta diamanatan, dititipan. Kabungharan keur jadi contoh ini ka umat. Dibandingkeun jeung para nabi 500 tahun tapi ulah dibandingkeun jeung urang. Ulah paningkeun jeung para nabi, ulah paningkeun jeung para ulama, ulah paningkeun jeung cara para salihin anu sanesna dibandingkeun jeung para nabi deui kitu. Lamun aya namun utama ulama jeung ulama pada iman, ulama pada bager, pada soleh. Aya dia perselisihan nyata bedana hanya dina satu sisi itu ulama anu iman anu berilmu anu amil gitu ya ya namun utama itu anu goni ya pake fakir tak ka surgana 500 tahun 500 tahun gitu pan eta
eta teh ayeuna mun tama ngamanfaatkeun takdir ti Gusti Allah Subhanahu wa taala ku ilmu bisa jadi kitu. Sehingga dipaparin ayeuna mun takdir naon? Takdir awon oge bisa nya eta. Bisa ayeuna mun tama ngamanfaatkeun peluang takdir ti Allah Subhanahu wa taala. Nya teh urang kieu contohna. Ya takdir ti Gusti Allah, wali lain, ulama lain, ajengan lain, kiai lain. Tuluy aya namun tak urang manfaatkeun. Mau kitu Gusti da abdi teh aya namun teh mapan, najan aya lain wali oge gitu, najan lain ulama oge ngarumaoskeun. Bade ayeuna terus we kitu ngala ilmu. Terus diajar ayeuna ibadah sakieu kemampuanna. Ulah dikiranya ilmu ya hade goreng manfaat madarat amis jeung pait eta kabehana geus ditentukeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Boh tiba ka urang, boh tiba ayeuna ka orang lain, yakini heula ti dinya. Tinggal engke meureunna naon teh nyikapina. Geus ke urang diyakini tuluy engke ke urang disikapi takdir Allah eta teh. Disikapi ke urang. Wa qala sareng parantos ngadawuh jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam dawahanana la yu'minu teu iman saha abdun seorang hamba billahi ka Gusti Allah hatta yu'mina sahingga ngimankeun eta si abdi bil qadari kana papasten khairihi boh alusna papasten wasarihi boh gorengna papasten. Jadi si gorengnya jadi lamun urang jadi jelema anu ayeuna mun utama iman ka Allah, iman ayeuna ka para nabi, iman ka para rasul, iman ka para malaikat. Jadi satungtung sapanjang can ngayakinkeun mah bahwa naon anu terjadi can diyakinkeun bahwa eta ketetapan ketentuan ti Allah can jadi iman teh. Can jadi iman teh. Can jadi iman teh. Firaku ayeuna mun utamanya sok aya urang ayeuna papawih jeung kekecewaan gitu. Kecewa gitulah. Sehingga orang teh amak pusing gitu teh. Balik ka dieu cager. Ayo namun pusing-pusing segala jeung amok-amok segala jeung itu apan wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Teu ayeuna muluk-muluk berebetan ayeuna Quran berebetan hadis dina sapinah ge aya gitu begitu. Oh lamun hayang ayeuna mun tama apal wae cenah dawuhan jeung Nabi nu ieu la yu'minu abdun billah can iman hiji jelema ka Allah hatta yu'mina saya ngimankeun kana papastena Gusti Allah. Can kasebutkeun iman ka Allah ai can ayeuna mun tangimankeun kana papastena. Dan ngimankeun kana ketetapan ketentuan ti Gusti Allah. Ngimankeun teh ya, lain ayeuna mun tam kabawa jeung awak. Ngimankeun bahwa eta ayeuna mun tama neraka teh da geus dikersakeun ku Gusti Allah, geus takdirkeun bae. Misah. Engke moal aya ayeuna mun tama syariat, lamun ayeuna mun tama kulimankeun wungkul. Bisa dia jadi syariat atau mal aya amar ma'ruf, mal aya nahi munkar, akeun bae da geus kersa Gusti Allah atuh jelema doraka gitu. Teu kudu ayeuna ambil pusing, teu kudu usil sagala. Teu kudu jeung ayeuna mun teh diburah guru sagala tuh. Lain ieu mah lain bisa carita jeung eta. Bisa carita. Bahwa diyakini sesuatu naon anu tiba ka urang, naon anu tiba ayeuna mun utama di orang-orang nu aya di sakeuling urang jeung anak jeung pamajikan, urusan itu urusan ieu yakini buru-buru bahwa eta teh takdir ti Gusti Allah Subhanahu wa taala.
Wa amma hadisu muslimin jeung anapun ari hadis nu aya dina hadis Imam Muslim radhiyallahu an fi du'ail iftitahi dina doa iftitah. Jadi dina doa iftitah safalina segat doa iftitah aya doa iftitah anu kieu segatna wasyarru laisa ilaika. Wasaru jeung ari kaawonan eta laisa sanes kaawonan mah ilaika nyaeta sanes anu Gusti, sanes kanggo ka Gusti gitu. Naon hartina sementara cek tadi hade jeung goreng eta teh takdir Allah. Ai cek ieu wasaru laisa ilaika jigah ai goreng malinti Allah nu hade mah ti Allah unggul jigah kitu padahal lain. Jadi tiga hartina nuti Allah mah nu sae na wungkul anu goreng mah sanes di Allah dah tiga kitu hartina padahal lain. Kumaha kitu hartina wasaru laisa ilaika pamaknahu mangka ari hartina wasaru laisa ilaika teh wala syarra yutaqarrabu bihi ilaika. Jadi eueuh perkara anu goreng anu bisa dipake taqarrub ka Gusti Allah tegasna ibadah mah teu meunang nyaeta ibadah ku maksiat, ibadah kudu goreng-goreng, ibadah kudu haram-haram. Contoh seperti nyaeta ibadah anu afdhalul ibadah afdhalul ibadati idkhalus surur, idkhalus surur, bahwa pang afdal na ibadah teh nyaeta mere kabungaan, mere hiburan kapapada eta panghebatna darweh ngayakeun hiburan dangdutan dina raraga nyaeta idkhalus surur. Tah eta hartina. Jadi teu bisa ieu namun taku maksiat ku kagorengan, ku paharaman, ku pamunkaran dipake taqarrub, dipake ibadah ka Gusti Allah gitu. Tah artina kitu. Artina kitu. Geunah aya namun teu mah cik awe teh ayeuna idkhalus surur ya ka lalaki gitu enggak boleh kelak ping-ping gitu nya. Nemong-nemong susu gitu na idkhalus surur teu bisa. Pan kenaheun cenah lalaki ayeuna mun teu ari dengan eta mah gitu. Jadi ulah aya namun masalah ieu agama teu bisa aya namun dimakan bulat-bulat. Ieu agama teu bisa aya dimakan bulat-bulat teu. Kadang-kadang urang aya namun teu sok loba kasaliru. Kadang-kadang urang sok loba kasaliru. Nematak ayeuna kembali nyata karena pemahaman para ulama. Wasaru laisa ilaika hartina jadi goreng mah cigah lain ti Gusti gitu tah gitu. Padahal lain kitu hartina. Kagorengan teu bisa dipake sarana ibadah. Maksiat teu bisa dipake sarana ibadah. Pamungkaran teu bisa dipake sarana ayeuna ibadah. Itu ngarona ayeuna mun tatarunuhun tigana pangmelikeun homer mah pangmelikeun ayeuna mun tah arak jarak-jak ngarah jarak-jak ayeuna mun tah ngaronana ayo we ayeuna di parab ayeuna arak teu bisa sakur-sakur maksiat, sakur-sakur doraka, sakur-sakur paharaman eta teu bisa dipake alat ibadah ka Allah. Maksiat yang bisa dipakai ayeuna ibadah ka Allah. Itu bisa dipakai taqarrub pendekatan ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, tak ayeuna saboleh katerangan la ta'ata fil khaliqi lima siyatil khaliq. La ta'ata lil khaliqi fi maksiatil khaliq. Teu aya istilah kudu ngagugu, teu aya istilah kudu taat, teu aya istilah kudu taat, kudu ngagugu, kudu nuturkeun ka pada makhluk apapun.
pi maksiatil khaliqi sementara ari ka Allah neraka. Jadi lamun dek ngagugu aya namun maka makhluk teh akurkeun heula ari munguh Allah kumaha gitu. Eta teh walau lil walidaini sekalipun ka indung ka bapa. Di mana-mana ieu bertentangan aya namun teh jeung Allah jadi bertentangan jeung kewajiban jeung paharaman ya. Jeung kewajiban jeung paharaman ya. Kewajiban ka Allah, paharaman Allah Subhanahu wa taala. Ketika eta diharamkeun ku Allah, teuing ieu dititah ku seseorang ku sawae. Dek kudunungan, dek ayana ku kolot sekalipun, dek salaki ayana mun teu sakalipun namun awewe gitu, teu aya istilah kudu digugu. Lamun eta maksiat, lamun eta doraka, lamun eta haram mungguh Allah. Teu aya istilah ayana mun teu kudu digugu. Nya kitu deui ayana mun tema panyarekna teu aya ayana mun tema urang dicarek ayana mun tema salat, urang dicarek ayana ngaji, kusaha ayana mun tema rek ayana ku babaturan, rek ku dulur sekalipun ku indung bapa. Lamun ngajina ngaji wajib. Lamun ngajina ngaji wajib. Teu bisa aya namun tanggal guguk ka kolot. Karena aya namun teh dicarek naon, dicarek kana kewajiban. Dicarek aya namun teh dititah kana paharaman, teu bisa. Teu aya istilah. Kudu ngaguguk. Kecuali lamun kayaknya eta dina sunat-sunat. Dina pasunatan maka di mana-mana aya kana pasunatan mah tah aya namun utama parentan Allah teh parentan Rasul teh ke eleh kusaha eleh kusalaki gitu eleh aya namun utama ku kolot contoh geus beres aya namun atawa begitu dur lohor dur asar kewajiban aya namun tama salat lohor salat asar wajib ai indung bapak aya namun utama nitah kawarung nitah panyokotkeun itu nikah panyokotkeun aya namun tama ieu tanya heula ari salat wajib awal waktu wajib atawa sunat lain salat wajib dina awal waktu wajib atau sunat dina awal waktu nama gitu mangka karena ari dina awal waktu nama salat wajib teh salat fardu teh sunat ari ngagugu ka kolot nah mangka eta anu wajib ulah waktu salat nu wajib eta ngagugu ka kolot nah, tuluy aya namun teu begitu ieu geus mepet waktu sehingga lamun ngagugu kolot heula wanita kolot ieu waktu salat moal mah kolot salat kitu da eta mah kumaha lamun ayeuna dimusuhan ku kolot mesin teu ka dimusuhan kumaha lamun ayeuna diusir ku kolot diusir kumaha lamun teu diaku anak ku kolot kalaupun eta mah karena naon geus mepet waktu disebutkeun waktuna waktu mudayyak ya jika ayeuna mun utama pamajikan kana jadi saraki kitu begitu ayeuna mun utama dur lohor tadi urang sare heula wajib nau kasalaki wajib salat heula wajib nau kasalaki wajib aya nu salat heula wajib aya nu kasalaki karena waktu luas kan nah kepe 5 menit hidup salat digeron ka dieu sare heula ka dieu aya pangabutuh aya namun tama ieu lamun ngalayanan ala salaki bae waktu salat atau nu kasalaki tah eta jadi mulai namun tak bisa langsung dibawa diuapkan ya hukum gitu ditimbang heula waktu
aya wajib muasa teh anu luas waktuna, aya wajib aya namun anu daya. Jadi anu nyaeta tununang henteu kudu ngaheulakeun kewajiban terhadap Allah, terhadap junjungan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu nyaeta kewajiban anu sifatna mepet tidak ada waktu deui. Kadua nyaeta kewajiban anu sifatna nyaeta wajib wajibna wajib begitu orang dak nyalatkeun ayeuna muntah mayit, nyalatkeun mayit ayeuna muntah hukumna kumaha nyalatkeun jenazah kumaha. Nah aya bae tong ayeuna nyalatkeun mayitnya ayeuna pangmelikeun la anu cek kolot mana wajib. Nah padahal wajib kana nyalatkeun eta cuman wajibna wajib dipayah ai kolot wajib ae. Tapi ayeuna muntah kaasup ieu perang, kaasup ayeuna muntah perang jihad gitu. Ketika ayeuna muntah ieu ku kolot ayeuna dicarek karena pangna dicarek teh kolot butuh diladenan, butuh dilayani, butuh dibantuan. Ayeuna kudu jadi anak teh teu meunang anakna ayeuna maksa ngilu perang karena perang hukumna wajib kifayah gitu. Paham ayeuna muntah saketika. Jadi kudu ditimbang heula wajib boh haram oge gitu. Wajib ayeuna matak dina ayeuna muntah mah ibadah sunat, ibadah ayeuna muntah mah sunat, termasuk ayeuna muntah mah anu wajibna wajib kifayah. Maka di mana-mana ayat tuntutan anu lebih wajib tuntutan seseorang maka wajib ngabatalkeunana, wajib ngagugukan leuwih wajibkeun eta ku Allahnya dihargaanana gitu. Jadi Allah teu ayeuna muntah nuntut anu sepohna kanggo anjeunna, tapi orang-orang anu sekitar dihargai ke Allah, indung bapak salaki gitu dihargai ayeuna ke Allah Subhanahu wa taala. Keur jadi pamajikan lamun salaki, lamun indung bapak keur jadi anak. Kembali di kana pokok bahwa wasyarru laisa ilaika anu aya dina sebahagian nyaeta doa cita urang matara maca eta hartina lain kaawonan mah sanes nyaeta sanes damal Gusti, sanes ayeuna kersane Gusti lain itu hartina, tapi kagorengan maksiat paharaman pamungkaran eta teu bisa dipake alat keur ibadah ka pangeran gitu. La syarra yutaqarrabu bihi ilaika. Atawa mungkin oge nyaeta la yudofu hartina la yudofu ilallah, bahwa kagorengan eta teu bisa disandarkeun ka Gusti Allah. Di mana-mana maksud yang tujuanana bahwa kagorengan mah lain bijil ti Allah, lain datang ti Allah. Eta hartina ta'adduban. Jadi nyieun tata krama, nyieun sopan santun ka Allah Subhanahu wa taala. Kieu ya. Di mana-mana ayeuna muntah kagorengan ulah ujug-ujug gitu. Sopan teh. Ulah ujug-ujug. Begitu ayeuna muntah mah urang ngahanakeun wae kana lada-lada, kana ayeuna muntah jeung cengeng geus kitu teh teu aya muncrat da geus kersane Gusti Allah lain bahasana lain kitu. Ieu mah keur bahasana ulah kitu bongan maneh gitu. Jadi bongan maneh tah kitu. Bongan maneh tamarakan. Bongan maneh ayeuna tamarakan.
Asyarul ayudafu ilallah aitu ta'ayana muntamana abdi ta'ayana muntamata apal wae teu nyaho wae teu ngarti ulah ujug-ujug hageun wae da geus keresaning Gusti Allah da geus takdir ti Gusti Allah kieu meureun bongan maneh kedua bongan maneh lalawora bongan maneh kahayang bongan maneh teu nya gitu adabna teh walaupun oke dina hakikatna mah kadinya keneh ka Allah keneh ari hakikatna mah ngan secara bahasa ieu mah nyaeta supaya urang ayeuna mun teu bersikap adab bersikap ayeuna mun teu sopan santun maka kitu da di jelema oge nya urang ayeuna mun teu kajelmaan agung tuluy ayeuna mun utama aya nyaeta hiji perkara hiji kesalahan apan lepat bapak pan ieu teh ayeuna mun utama karena gara-gara bapak keneh eta teh ka presiden kira-kira ayeuna mun kira-kira ayeuna jelema nyakolan nu kitu jelema anu teu nyakolan jelema terpelajar anu kitu jelema terpelajar aya rumaos sadaya-daya ayeuna mun utama kulan rumaos daya namun tamai gamparan teu oleh sae wae teu oleh aya namun tama maparin wae ngandung sae pantan abdina anu kieu kitu jadi ulah waka ujug-ujug dibalikeun ka Allah kagagalan tuluy aya namun tama ka badaratan tuluy aya namun tama urang ketidaksukaan tuluy urang ketidakcocokan ulah waka ujug-ujug ditudingkeun ku Gusti Allah eta makna wasyarru laisa ilaika jadi maksudna taat duba bersikap sopan santun li annallahi kok karena sanyana anu layak eta nisbatul khairi jadi nudingkeun kahadean wungkul lillahi ka Gusti Allah nyandarkeun kahadean ngahubungkeun kahadean lillahi ka Allah wasyarru jeung ayeuna mun tawasari jeung nyandarkeun kagorengan mah lin nafsi kana diri sorangan taat aduban tak itulah layak jadi setiap ayeuna mun utama kajanggalan tuluy kategenah kasusah kanyeri karipuh urang ulah maka ujug-ujug agak bae da geus takdir ti Gusti bongan sorangan gitu bongan urang supaya orang bisa ngomean diri ngomean tina kelalaian kalalawaraan kacerobohan taya teh didawuhkeun ku Gusti Allah jadi maknana ayat ieu nu tadi ma asobaka min hasanatin faminallah sakur kebaikan anu keuna ka urang sakur kebaikan keberhasilan kamuliaan anu kena ka urang anu dipaparinkeun ka urang langsung eta paminallah akui ieu teh semata-mata ti Gusti Allah urang menang rezeki buru-buru ieu teh ti Gusti Allah urang menang ilmu kaharti kapaham ieu teh ti Gusti Allah urang dipaparing kuat ayeuna ibadah kuat taat ieu teh ti Gusti Allah urang menang kasehatan ieu teh ti Gusti Allah urang menang kasalamatan ieu teh ti Gusti Allah kasalamatan teh paminallah ijadan wa khalqan baik secara ayeuna diwujudkeunana ku Gusti Allah nyata maupun secara nyata diciptakeunana ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sabalikna wa ma asobaka min sayyi'atin naon wae kajelekan kagorengan kasusah kabingung kanyeri kapeurih kagagalan kahinaan anu menimpa ka urang pamin nafsi bejakeun ku urang omongkeun ku urang pamin nafsi tina sabab diri sorangan
tina sabab urang urang kasban hasil hartina nyata bohongan kalalawaraan urang bohongan kacerobohan urang lakol lain menang nyiptakeun urang tapi usaha urang kasab urang kalaleyan urang kacerobohan urang tuh kama yufasiru qaul ta'ala ayatnya secara ayatnya ditafsiran jadi ayat tafsir teh ayat nafsiran ayat ku hadis ayat namun nafsiran hadis ku ayat nafsiran ayat ku ayat diperjelas di ku ayat lain nafsiran ayat ku ayat iya ayat namun nama ditafsiran ku ayat Tuhan Gusti Allah kene a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum manana wallahu alam bimurad dalik wa ma asabakum jeung sakur-sakur perkara anu keuna eta perkara karangan kabeh tina musibah anu menimpa ka anjeun pabima kasabat aydikum eta teh ladang usaha ladang kasab leungeun aranjeun kabeh tegasna momongan kalakuan pagawean musibah anu nimpa ka urang teh bogan gitu buru-buru nu matak aya namun teu di mana-mana urang meunang kasusah meunang kabingung ka nyari kapuri teh lain ayeuna kieu eta dina TV mah nya dina sinetron mah heudarna jelema bodoh Gusti kurang apa hambamu ini kurang apa hambamu ini saya laksanakan kewajiban kepadamu saya jauhi maksiat kepadamu tapi kenapa bolon tong sok ayeuna gegeran da ayeuna pemain center teh baheula mah rada leuheung baheula mah ayeuna kadienakeun beuki baroro Allah beuki atak yang ngaruksak unggul ternyata baheula marada aya namun boh ayeuna sinetron tuluy dina maca Quran kada bener gitu tah maca Quran teh tuluy aya dina sinetron aya namun tah eta ngajak dakwah gitu dadang da aya no kacau acak-acakan bala maca Quran aralus gitu artis teh gitu maca Quran adan ayeuna aralus bala jadi ulah ujug-ujug jadi sakali sakur musibah anu menimpa ka urang eta teh nyata bima kasabat bima kasabat aydikum ladang tangan gawe maraneh kabeh kalakuan maraneh kabeh jadi ulah waka ujug-ujug di ka pangerankeun ulah waka ujug-ujug di ka pangerankeun teu adab sok sanajan dina hakikatna bener jadi hakikat mah bener ngan teu sopan ari hakikat mah bener ngan teu sopan ngan teu adab matak aya namun teh kolot-kolot heula di mana-mana aya nu jadi budak model kieu teh geus bagus atuh pada ieu teh takdir ku pangeran sia gitu jadi maksudnya teh supaya ulah ditudingkeun ai kagorengan teu ada nah geuningan eta dawuhan Gusti Allah kene kullun min indillah kullun min indillah bejakeun ke hidup Muhammad bejakeun kullun rek hade rek goreng rek amis rek pahit rek senang erek susah erek bunghar erek fakir erek bodoh erek pinter eta kabehanana min indillah seluruhna ti Allah ongkoh tadi teh ku tangan maraneh
ku usaha-usaha maraneh gara-gara ku lampah maraneh kalakuan maneh goreng mah tapi ieu teh kulun min indillah parujuun ayat mah kembali lil haqiqati kana hakikatna kembali karena hakikatna. Jadi meureunnan ayeuna hakikat tekel ku urang gitu ieu ayeuna sumut urang lisan urang sing adab. Jadi ieu teh bongan ayeuna jisim abdi we bongan ayeuna ta abdi we Gusti rumaos abdi teh ayeuna lalawara matak dengan dicilaka we dengan disusah we rumaos nya teh dosa abdi kalalawaran abdi tah ati teh ayeuna salaras nama Gusti daya hakikat mah ku Gusti tapi sumut ulah kitu apalagi ayeuna urang ngemukakeun ayeuna mun Bapaknya keneh wangdur ila adabil Khadir alaihi salam haitsu qala fa'arada rabbuka ayyabluga ashuddahuma wallahu a'lam bissawab.